Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita nyiklet bagian anu ka 17 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ate dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng nyiklet bagian anu ka 17. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna paganeuhna tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung des. Tah, eta jimat keur maneh mah cupu manik, Cek Nyi Suryati. Sedangkeun si cupu manik jurig awewena atohun pisan dibere jimat palsu ku Nyi Suryati teh. Teu mikirkeun geus katipu. Kabeh anak buahna ngaronom kana batu koral anu katingalina bet herang jiga batu aki. Nyi Suryati tembong ngadeukeutan Jumadin. Laju giriwil kata Jumadin dipanggul. Arek dibawa ka mana eta manusa? Cek si cupu manik melong ka Nyi Suryati. Dasar jurig belagu. Pan maneh mah butuhna oge jimat. Lain si Jumadin. Si laing menang jimat. Kuring mawa jelema anu jadi milik kuring. Jadi imbas apanan? Taya sangkut pautna deui jeung Andika cupu manik. Cupu manik tembong ngahulang sakedeung teu lilapok nyarita. Hoglah, satuju ari kitu mah kuring oge. Hayu wadia balat, urang ngampih ka jero guha ayeuna mah. Cek si cupu manik laju ngajakan anak buahna ngampih ka alamna bari mawa jimat palsu. Nyi Suryati bari manggul awak Jumadin harita terus ngabelesat ninggalkeun jero guha sarta laju mulang ka padumukanana. Cag urang tinggalkeun kaayaan Nyi Suryati
anu geus hasil mawa Jumadin. Caturkeun di hiji pilemburan harita teh wanci peuting kaopatna. Warga lembur kidul jeung wetan katut lembur kulon diantarana teu oleh kompak tuker waktu jeung ronda atawa bebarengan maluruh RW Suha katut Asep Jabrig anu leungit tug nepi ka kiwari. Punten buk lain sanes RW Suha, RW Gandi tug nepi ka kiwari. Eta RW Gandi jeung Asep Jabrig deh can kapaluruh laratanana. RT Dodi mimpin rombongan ti unggal lembur serta dibantuan ku pamuda-pamuda katut lalaki kolotna anu memang masih kene sanggup tur kuat lumampah jauh. Harita RT Dodi kadenge nyarita mangrupa katangtuan anu berat katarimana ku warga. Kieu we atuh ayeuna ieu peuting ieu urang jadikeun peuting pamungkas mangsa maluruh RW Gandi jeung Asep Jabrig. Sabab geus me 4 poe 4 peuting teu kapanggih-panggih. Kieu carana mah urang geus eueuh deui harepan pikeun menang laratan Jang Jumadin katut RW Gandi jeung Asep Jabrig. Anu salambur jeung RW Gandi katut Asep Jabrig tang tuwe tejo langsung satuju. Maluruh Asep Jabrig jeung RW Gandi kudu terus sing nepi ka kapanggih ulah nepi ka kapugag. Sedangkeun aya deui anu meh dipopohokeun ku pangurus warga nyaeta Jumadin. Namali tareangan cek Mairah dina hiji waktu. Mairah mah pasti gede perhatianana ka Jang Jumadin teh. Pedah kata tangga pangdekeutna bari asa ka anak sorangan. Eta oge aya warga lembur anu sayaga maluruh Jumadin matak diantarana anu bari maluruh Jumadin. Awatos atuh Bu Intan sareng Nyi Ika pami urang teruskeun maluruh RW Gandi katut Asep Jabrig mah oge Kang Jumadin urang disangkana kurang tanggung jawab ciku malur-dulur mun ieu urusan diteruskeun satuju teu. Setuju. Warga lembur diantarana gancang narembalan satuju. RT Dodi jadi bingung sabab warga lembur tetela hayang nepikeun kapanggih maluruh anu leungit teh teu hayang ngitung waktu. Sedengkeun meh unggal tempat geus dipapai, unggal juru disusut, unggal nu sepi disungsi, anu diteang laratan teu kapanggih bae laratanana. Antukna leng RT Dodi ngahulang ngaraga menang. Anu sejenna marilu cicing ngahulang. Ngan dina kayan keur bingung kitu nyaho-nyaho jeleg. Harita dua jirim anu marake jubah bodas nangtung hareupeun warga lembur. Hah? Aya jurik pocong, aya pocong. Pocong euy, pocong. Warga lembur langsung pating garajleng ka tukang lolobana nyangka ieu nu datang teh pocong. Tapi anu teu borangan mah ukur kaget wungkul sakedeung. Atuh ayeuna RT Dodi oge asa teu pantes mun seug kudu kabur teh harita kapaksa cicing nahan geteran hatena nu ratu mencrong kanu make jubah bodas. Pok kadenge RT Dodi cumarita sahanjeun. Di antara si jubah bodas anu saurangna deui tembong mikeun kulit macan eusi tulisan laju dipasrahkeun ka RT Dodi. Dengan RT Dodi jiga aya nu ngagerakeun nampanan eta surat laju dibaca anu unina kieu. Kasakabeh warga lembur anu kukuring dipihormat ngahaja kuring nitipkeun ieu surat kanu marake jubah bodas memang ngahaja pikeun mere warta. Sangkan warga lembur teu kudu salempang ku kayan RW Gandi jeung Asep Jabrig. Sabab maranehna mah aya di tempat anu aman, teu kudu diteangan deui
dan moal mata kapanggih. Tapi sabalikna kuring arek mere pepeling ke aranjeun sakabe. Kudu hati-hati iatna tur waspada. Lantaran lembur aranjeun justru bakal panggih deui jeung ancaman bahaya anu leuwih berat datangna ti Nyi Suryati alias Nyi Kelet. Khususna ka para jajaka omat sing waraspada. Sebab nu baris diincer teh nyaeta para jajaka di ieu lembur. Sakitu ti diri kuring si Jubah Bodas. Si Jubah Bodas anu tadi mikeun surat ka RT Dodi ngacungkeun jempolna tandaning satuju. Si suratna geus dibaca kabeh bari teu nunggu deui waktu pelesat les-les. Dua jirim nu make jubah bodas pating kolebat lus-les ninggalkeun eta patempatan. Warga lembur jeung RT Dodi atuh jadi leng ngaharuleng. Oh, kumaha atuh Pak RT mun geus kieu Pak RT? Ieu teh surat penting ti si Jubah Bodas. Patali jeung kayaan nasib RW Gandhi jeung Asep Jabrik. Anu cenah geuning aman aya di hiji tempat. Tapi sakaligus manehna mere pepeling ku ayana ancaman ti pihak Nyi Kelet ka para jajaka lembur ieu. Oh, syukur-syukur alhamdulillah. Berarti si Jubah Bodas aya di pihak urang mata kitu oge. RW Gandhi jeung Asep Jabrik aya di tempat nu aman. Ngandung harti si Jubah Bodas apaleun RW Gandhi jeung Asep Jabrik araya di mana. Nya, berarti aya nama kieu we. Kejadian anu bieu karandapan patali jeung kadatanganna si Jubah Bodas urang tepikeun we ka warga Pilemburan kabeh, khususna ka Nyi Ikah katut Bu Intan supaya tenang ari geus dibere nyaho mah. Jeung leuwih penting nyaeta ngabejaan warga anu boga anak jajaka kudu waraspada jeung hati-hati. Sabab ancaman Nyi Kelet bisa bae jadi kanyataan. Mun mangga Pak RT, saya pisan pami warga lembur sanesna enggali pasian terang. Sangkan kayaan teu tagiweuh riweuh teu puguh. Jadi urang teh tenang tapi pinuh ku kawaspadaan gitu Pak RT. Cek Mang Toto. Nya, hayu atuh. Aya nama urang mulang we ka Pilemburan. Tepungan Bu Intan jeung Nyi Ikah. Di mana masing-masing dibagi tugasnya. Mun mangga Pak RT. Sanggeus kitu mah bring we kabehanana ngabring marulang ka Pilemburan. Gancangna carita Bu Intan sakula warga ditepungan ku RT Dodi katut dua warga lembur anu maturan. RT Dodi nu kadenge keur cumarita bari nembongkeun isi surat ti si Jubah Bodas ka Bu Intan. Tah janten kitu Bu RW nembe teh kasumpingan si Jubah Bodas anjeunna mah parin eta serat. Bu Intan jeung anakna nyaeta Jangrehan macan eta eusi surat. Teu lila kadenge Bu Intan cumarita. Bungahna aya ieu teh. Salempangna oge aya deui Pak RT Dodi. Oh. Salempang kumaha kitu maksud Bu RW teh? Bungahna anu jadi salaki aya di tempat anu aman. Sok sanajan can pasti bener henteuna ieu isi surat. Ari salempangna mun seugnya ieu isi surat patali jeung ancaman ti Nyi Kelet. Kuring salempang sok inggis anak kuring jadi korban. Warga lembur anu duaan anu nganteur RW RT Dodi masih keneh jarempe. Harita RT Dodi nu kalah cumarita deui. Sumuhun. Sami bae perkawis eta mah sim kuring oge aya salampang. Aya perasaan hariwang jeung salampang. Sabab sami abdi oge gaduh murang kali pameget jajaka keneh. Tur nu hiji mah tos dewasa, paur katipu daya ku Nyi Kelet. Kumaha tuh Pak RT?
lamun kuring ngajukeun usul ka Pak RT. Sanggem teu kinten-kinten Pak RT nyumponanana. Oh, mun mangga bade usulna manawi Bu RW. Kieu Pak RT abdi usul kumargi unggal-unggal aya Nyi Suryati jurig hulu jeung nu hiji deui mun inditna ti lembur satu tas menang korban. Eta jurig hulu teh sok ngablesatna kabeh kaler. Buah-buah maranehna teh ngampih ka Gunung Kurumun. Taku kituna abdi bet janten gaduh emutan. Kumaha mun warga lembur teh kabeh keprak sina indit ka Gunung Kurumun. Cangkalak sarta binasakeun Nyi Suryati katut Nyi Lilis teh. Mun sek bener maranehna cicing di eta tempat Pak RT. Atuh kedah badami heula sareng RT Suha panginten perkawis eta mah Bu. Ngarah aya pangrojong ti ditu ti dieu. Pami kitu mah koyong Bu Intan engke lah dimusawalakeun. Warga lembur di antarana aya nu nembrong. Alah nyaeta Pak RT Suha teh tos 5 dinten can mulang-mulang ka lembur Pak RT. Kula wargana oge marlangeun pugu. Da duaan lumapana teh sareng jeung Apud. Ke keula. Lain geus marulang tadi bada magrib RT Suha jeung Apud deh. Buktina Mang Toto bapana jeung Apud anu ngomong lagi tadi kitu ka kuring. Mun ari Kang Apud mah saurna tos mulang. Tapi duka ari RT Suha mah abdi nembe nguping ayeuna ti Pak RT. Nyakeun lah isukan kuring arek ulin ka imahna mun nyalesenya. Tajanten kitunya Bu Intan miharep warga lembur ngajorag tempat cicingna nyekelet beureun kitunya. Muhun leres Pak RT. Kitu pisan kahoyong sim kuring teh Pak RT. Nyekelet kudu aya anu ngabinasakeun. Mohon mangga naning kieu Bu Intan. Punten pisan ieu sateu acana. Soal nyangkalak Nyi Suryati alias nyekelet. Saur sim kuring mah memang teu gampil kalintang abotna jeung sesah. Ulah tong broning langsung ngajora ka tempatna anu can pasti aya di mana dumuk matuna. Bet pada ngepung oge ku warga lembur nalika datang terus Nyi Rajapati. Gening sakitu hebatna sulit pikeun dicangkalak. Lain maranehna anu binasa nalika beunang diduruk ngadon sabalikna warga nu jadi korban ngilu kaduru. Tapi moal kitu salaki abdi katut Asep Jabrik teh harita ari indit kaki Sudinta tanpa bebeja heula ka urang. Dari tate kusim kuring kantos dicaram. Tapi kekeh anjeunna bade mangkat. Kawit nama bade mangkat sareng Jang Apud. Buah-buah anu jadi jubah bodas teh aya hubunganana jeung Ki Sudinta panginten PRT. Ngan di perjalanan sok sieun pendak jeung nyekelet. Tata duka pami kitu mah Bu RW. Aranjeunna mangkat ka Ki Sudinta teras aya nu megat. Tapikinlah enjing abdi bade nepangan Jang Apud eta na PRT Suha. Sugan aranjeunna kenging katerangan ti Ki Sudinta ngeunaan RW Gandi. Mohon mangga Pak RT. Ngiringan we ayeuna mah kumaha saena. Mun. Non pisang kana pratasona Bu RW. Sareng punten we ieu teh moalami bade teras mulih heula we karorompok. Enjing sim kuring katut sebagian warga bade neraskeun alungtik ieu masalah. Mohon mangga Pak RT. Punten pisan ku abdi di repot. Teu sawias-wias Bu Intan. Sadayana oge memang tos janten tanggal walar abdi. Bu Intan sareng ceprehan di dieu omat sing tenangnya. Gancangna carita RT Dodi jeung warga lembur terus marulang ka imahna masing-masing pikeun reureuh. RT Dodi barang mulang ka imahna langsung dipapageun ku pamajikanna anu neulah Nyi Tuti. Gek harita RT Dodi diuk dina amparan samak salambar. Teu lapok nyarita ka pamajikanana anu terus nulakan panto imah. Aya cieun teh haneut teu Nyai? Akang hanaang ieu. Mun aya mah jeung lalawuhna we ka dieukeun.
Aya Kang kayak antosan sakedap. Cek Nyi Tuti bari gancang ngoloyor ka dapur. Diperhatikeun ku RT Dodi anu keur dieu. Aya rasa bagja, dumeh boga pamajikan ngorak keneh jeung bujurna gede bari ku bayi geboy leumpangna. Tapi karek oge Nyi Tuti asup ke ruangan dapur, RT Dodi jol ngaranjug kaget sabab ningali Nyi Tuti leumpang norojol ti jero kamar bari kereung. Kang Dodi, geuning tos mulih. Kumaha tiasa kalebat bumi geuning Kang? Apana masih dikunci pantona oge? Cek Nyi Tuti heran. RT Dodi teu nembalan, ngadon ngahulang ngaraga meneng, kakagetna can leungit. Terus ngucek-ngucek panon ku curugna bisi salah tetenjoan. Kang, nah ngadon ngahulang Kang? Cek Nyi Tuti. Kadenge ngomong deui, sabab salakina ngadon ngahulang bari mencerong ka dirina. Tadi apanan Nyai anu mamukakeun tulak pantot teh. Sarta Nyai terus ngoloyor ka dapur lantaran akang menta cai haneut hayang nginum. Nah geuning Nyai bijil teh jero kamar. Ah, piraku Kang? Cek Nyi Tuti bari gancang nyamperkeun salakina. Tapi geuning eta aya cai teh haneut mah dina gelas gireun Akang. Terus eta dina piring aya goreng cau. Akang menang anu kitu ti mana Kang? Antara nanya jeung keung pabaur jadi hiji. Ai. Nah ujug-ujug aya ci ente jeung goreng cau di dieu nya. Cik. Urang ciwit ku Akang. Itu dan impian lainnya. Celetot. RT Dodi terus nyiwit pipi Nyi Tuti jeung pipi manehna. Nyeri atuh Kang? Heueuh. Nyari Akang gue geuning. Berarti Akang teh lain ngimpi ya teh. Dina kayan keur kitu gorombrang. Di dapur aya nu ngagorombrang sora panci murag. Sora piring jeung gelas prak-prek papeupus awor di jero dapur. Kang, abdi sieun Kang. Aya naon atuh di dapur teh Kang? Tenang ya tenang, tong geumpeur tenang. Teh Dodi taki-taki. Laju ngoloyor nuju ka dapur bari ngatayep lalaunan. Sora anu brongbrang di dapur beuki narikan. Keur kitu pes. Listrik ngadadak parem kabehanana. Ngajadikeun di jero imah teh jadi poek meh teh kaciri curug-curug acan. Hurungkeun damar Kang? Cek Nyi Tuti. Heuh tenang. Akang keur neangan heula paneker ieu. Cek RT Dodi bari uyup ayap leungeunna neangan paneker. Tapi ari gep teh ngadon ngaragap kanu teuas-teuas semu geunyal. Atuh jeret teh Nyi Tuti langsung ngajeret teh. Aduh Kang, geteh. Ulah kitu tuh Kang. Ih, aya budak tuh. Ai. Hampur-hampur ari aja nyilin aja. Akang keur neangan paneker ieu teh. Aduh, salah nyaba kampura. Lain ngahaja, tapi ayo bae di pencetan gitu atuh Kang. Gandeng. Sanu hayo bae mencetan boyan oge. Ngan sakali-kalina disebut hayo wae. Nya, da bieu mah hayo bae ngahajakeun. Tapi camewek tiis karasana bieu mah Kang. Ah. Bualeungeun jurik eta mah Nyi nu ngarampatis kitu mah. Ai, Tuti. Naon deui ieu? Cicing peureus. Naon ari Akang? Abdi di dieu sarua keur neangan paneker. Naon kitu anu karasa ku Akang? Dia teh nu ngarawel kana kantong semar Akang. Terus ieu buukna asa didudutan ieu. Kasebelan teh meni peureus adeurah. Tah, munu ka Akang dia pasti juri ngajahilan Kang. Ah, piraku aya juri ka imah Nyi. Ya bisa baik. Tah geuning. Iya paneker teh Kang kapanggih ku abdi. Cek Nyi Tuti bari ngecrekeun paneker. RT Dodi gancang ngajewang damar. Syukur atuh ari kapanggih mah cika diekeun korek Nyi. Harita damar langsung diseungeut dipake nyaangan tengah imah.
Blus gesang RT Dodi gancang muruk ka dapur dituturkeun ku Nyi Tuti. Tapi aneh kayak di dapur teh seeutik oge taya tapak gelas jeung piring anu prapre pareupeus. Taya panci nu ngagoler murag deui. Kabeh ge tetep ngentep dina luhur rak wadahna. Panci jeung katel angger ngagarantung dina pago. Gening lenang di dapur teh taya nu murag hiji aca Nyai. Kang, aya juri buah Kang. Aya juri garen ka urang meureun Kang. Cek Nyi Tuti nya kalengan salakina pageun akar. Pikiranna buah dirinya aya juri. Jeung can oge RT Dodi nyarita deui kadenge aya sora nu ngaharewos. Nyoni nyangung nyawa maneh Nyoni. Ngaing neungeunah neuleu keur ulin dina hadapeun tatangkalan. Ngandon aya nu ngiian sia Nyoni. Eta nu ngaharewos teh kadengena ngan kuduaan. Kang, eta nu ngaharewos Kang. Non maksudna mending ngirung kitu geuning sorana Kang. Tenang Nyi tenang, ceklan leungeun akang, sing page ceklan. Sora nu ngirung kadenge deui. Misa moal nyane nanggung nyawab Nyoni. RT Dodi kadenge nembalan bari hatena mah memang ratu gutunggulan. Nasa barina oge anu kieu handapkeun tatangkalan. Tatangkalan anu mana deui? Da loba tatangkalan teh lain hiji bae. Eta tatangkalan anu deket situ geuningan Nyoni. Oh, tapi da kudu kumacarana tuh mantuan atawa nulungan anjeun teh. Kuring teu ngarti kumacarana supaya anjeun teu ka jeung jurigan ku kuring duaan. Komo mun seug nembongan mah teu harayang teuing ge tembongan jurig ku maneh. Kang, tu nyarita kitu atuh Kang. Amdo ge embung di tembongan ku jurig mah Kang. Sarua akang oge embung, sanu hayang di tembongan ku jurig. Sanggeuk teuing. Wani sotenan akang nembalan, peda we akang mah RT. Boga rasa tanggung jawab. Bisi di dieu aya nu ngadengekeun lain kuring wanian tapi maksakeun dieu teh Nyi. Nya sok tanya deui nu bener eta jurig deh Kang. Yang naon kitu? Ku abdi mah da teu kaharti saware bahasana. Teh ngomong naon? Surana oge ngirung kitu jabang ngosom Kang. Nyuti ngahina Kang Uing nyane teh Nyuti. Mat nyebutkeun teu kaharti ngomong ngaing. Nyorana ngirung jeung ngosom. Ninjengkleknya ku ngaing Nyuni. Tapi ku sabab Nyi Tuti mah ngarti sawareh kana caritaan eta sora juri. Jadi teu apaleun. Mun eta juri keur ambek ka dirina. Nyaho-nyaho buukna we aya nu ngajenggut ti tukang. Sirahna nepi ka ngadang heuak. Alah, aduh Kang, aduh. Buk abdi aya nu ngajenggut Kang. Beuh. Matak oge ulah sompral, ulah somong-omongna atuh Nyi. Jadi we kitu, cik jurig-jurig. Jawaban aja kuring. Anjeun hayang dibantu ku kuring bung. Hayang atuh. Matak Uing nepungan ngerteng oge. Uing teh hayang dibantuan. Ari kitu sok atuh kencang lepaskeun pamajikan Uing. Hampura caritana tadi geus nyinggung perasaan anjeun jurig. Ku Uing dilempaskeun. Ngan ulahnya kali-kali deui ngomong gitu Kang Uing. Eta jurig deh terus ngalepaskeun jenggutanana kana buuk Nyi Tuti. Nyi Tuti geusna teh tuluy rawah riwi mangsa leupas tina rasa karuasna. Sedengkeun RT Dodi kadenge nyarita deui ka si juri. Cik jurig. Jawab deui pananya kuring. Sanu geus ngihan maneh teh? Di mana imana? Tuduhkeun ku anjeun. Nu gimana teh nu melah ngaler teh? Nya sang ngaranna sok sebutkeun.
teh salah mah ngaranna teh si Hasan anu bujang kolot teh kitu tanger teh. Oh si Hasan paingan atuh. Tapi geus kukuring isukan arek ditepungan eta jalma pikeun dipenta tanggung jawabna. Tapi kudu aya syaratna ngerte. Nah kudu aya syaratna. Syarat naon cikan sebutkeun. Nah ieu mah jurig teh loba pamentana pisan geuning. Tong protesnya neng ngerte. Ieu hak kuring arek menta nyaon wae oge memas nu ngerte. Heuh lah. Naon teh syaratna teh? Sok naon syaratna? Persihan tempat uing anu kakihan. Jukut anu ngajumpluk babat. Didinya misan nguing dingihan eta teh. Terus ngaya deui syarat nu nganua. Beuh, jadi sabaraha tuh syaratna? Aya nua. Nyaeta nyarat nganua teh Nyi Hasan kudu neuneun tumpeng jeung bakakak hayam hidung sambal surawung jeung nyi kopi ngamis katut nyi kopi mayitna tong poho kalapangora jeung udud surutuna jagrakeun di tempat nguing jijing. Beuh, edas ari sugan teh naon we syarat-syaratna teh geuning menta hakanon buah-buah mana mah juri kalaparannya mah teh juri lapar lain. Tapi nalika RT Dodi nyarita kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.